Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita mustika panggendam sukma bagian anuka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng mustika panggendam sukma bagian anuka salapana. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Menggeus ayeuna mah aing erek mantau deuleu mana aing menta deui duit kisam dabungan sia geus ngagawekeun deui ka aing gancang aing menta duit kisam Ceuk Nini Cengkir bari namprakeun dampaleungeunna ka hareupeun Juragan Mardisa. Ke atuh-atuh nyanyi rek nyana keula artos dani, cek Juragan Kisam nyarita kitu nate bari tuluy jung cengkat laju lempang asup ka enggona. Teu lila oge geus ngurunyung deui bari na leungeunna ngajingjing carecet wadah duit laju gek diuk dina kursi hareupeun Nini Cengkir. Ieu Nini cukuplah sakieu oge jiga nama Nini, cek Juragan Mardisa bari ngasongkeun carecet ka Nini Cengkir. Ku Nini Cengkir gancang ditampanan jiga nu atoh pisan dibere duit teh. Padahal waktu ti heula mah Nini Cengkir teh pan teu butuheun ku duit cenah, tapi ayeuna mah jadi sering mentaan duit ka Juragan Mardisa. nuhun pisan kisam, pokona si Juha ku aing rek diberesan penting ayeuna keneh oge. Aing pamit rek mantog kisam. Cacap nyarita kitu gojengkang we. Nini Cengkir ngojengkang lempang muru lawang panteu. Sanggeus aya di luar geleber we.
Nini cengkir hiber teu beda we jeung kalong. Katempo jiribna ngagaya bag di luhur. Dina waktu anu ngan sakicep oge jirim nini cengkir geus tepi ka padumukanana. Nyatana di hiji pasir anu katalahna pasir jurig teh ya. Lain di imah cicingna oge, tapi dina jero guha anu nyarang kedong jiga liang panyumputan bagong. Sajabaning ti paroe katambah ku barau hangru deui di jero eta guha teh. Tapi da pikeun ini cengkir mah geus biasa meureunnan. Harita sinini rumpa-rampa kana sakujubahna. Teu lila gorehel dina leungeunna nyaho-nyaho geus nyakal paneker. Cekes, cekes. Paneker teh dihurungkeun. Brai. Bisa jeroning guha teh jadi caang. Laju sinini nyeungeut damar cempor anu ngagantel dina sela-sela batu guha. Katempo ayeuna mah di dinya teh loba parabotan. Kayaning katel panci, gerengseng, coet jeung sajabana deui. Malah papakean oge loba. Jebak katempona bareutuh keneh da anyar meunang meuli jigana mah. Eta pakean teh ku nini cengkir diselap-selapkeun dina sela-sela batu guha anu marelenge. Ceuk pamikir sinini mah asa pantas meureun nyelap-nyelapkeun pakaian dina eta teh. Lamun ceuk urang mah heug tilepan atuh atawa make gantungan baju. Tapi ketang da can usum gantungan baju zaman ini cengkir mah. Sabot keur kitu galacang kahareupeun sinini aya nu ngagalacang. Nu taya lian si Nyonyot anak monyet piaraanana. Terus eta si Nyonyot teh nerekel kana suku sinini bari teu reureuh gegerewekan sono meureun kadununganana anu karek datang pisan. Ngajedog geula sia teh Nyonyot. Aing carape keneh deuleu. Kada sia ulah ngagurayang kana dada sia tuh eta sia getek. Aduh. Sia geus nyatu acan Nyonyot. Ceuk nini cengkir bari ngepeskeun anak monyet anu nyakaran kana palebah dadana. Jiga nu ngarti eta monyet teh gajleng, monyet ngagajleng tina awak sinini tuluy diuk luhureun batu bari beberewekan. Heuh, ngajedog we heula di dinya atuh. Bisi sia rek hees mah pek bae Nyonyot. Aing rek kanggon aya pigaweun ieu teh. Kade ulang ngaganggunya nalika aing ke gawe Nyonyot. Geus nyarita kitu ka anak monyet piaraanana mah nini cengkir tuluy ngojengkang kebat leumpang muru ka hiji rohangan nu aya di jero eta guha. Di jero rohangan anu disebut enggon ku nini cengkir teh meuni poek burekem. Teu kadeuleu curug-curug acan. Tapi pikeun sinini mah da geus biasa meureunan. Sakitu poek mongkleng oge leumpangna teu ngatog jeung teu ti tetarajong. Jaba apal deui ka tempat nu rek ditujuna. Nyaeta hiji batu nemprak paragi mujasmedi atawa tatapana. Gek sinini diuk dina luhur eta batu. Terus leungeunna nyekeskeun deui paneker. Cekes, cekes, gur hurung. Kayan di jero enggon teh ayeuna mah katara jadi caang. Geus kitu sinini nyokot parukuyan anu ngabagug sisi bilik guha. Terus ngahurungkeun tapas kalapa garing. Bari kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena. Bari nini cengkir muruluk-murulukkeun menyan kana parukuyan. Saharita kayaan di jero eta enggon teh jadi mulek ku haseup menyan anu nyelangsang ka ambeuna bau jurig jarian.
kurang leuwih aya kana sajamna nini cengkir kitu nate manehna keur metakeun ilmu panemu jampe pamakena pikeun noropong ngeunaan jalma anu geus ngabebaskeun lelembutan Mang Juha tina kungkungan tali gaibna nyatana Jangsena anu pamustunganna nama jep we nini cengkir jempe ngeureunkeun jajampeanana tuluy panonna rarat reret jiga aya nu diteangan teu lila pok ini cengkir ngomong sorangan. Kurang ajar. Nah aya hubungan naon antara si Sena anakna si Juha jeung si Sodikin urang Majalaya. Yakin kalawan jelas aing menjo aya si Sodikin tadi. Cek sini nih si horeng ini cengkir teh wawuheun ka mama ajengan Sodikin jalma nu ngawaris kitab mustika Panggedam Sukma ka Jangsena samalah sinini lain wawuh deui mama ajengan Sodikin mangrupakeun musuh satru kabuyutanana baheula nalika manehna keur ngarora tapi tug nepi kadangat harita nini cengkir can kungsi bisa ngimbangan karena ilmu kalinuhunganana mama ajengan Sodikin. Nini cengkir oge nyahun ngeunaan mustika Panggedam Sukma anu kiwari geus aya dina diri Jangsena. Maksudna lain geus nyahun yen eta kitab mustika geus diwariskeun ka Sena. Tapi nini cengkir nyahun yen mama Sodikin mibanda eta pusaka mustika. Tapi pikeun sinini cengkir muarek sieuneun sia rek saha-saha nak si Sodikin oge aing muarek mundur moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas ayeuna keneh samemeh aing neluh deui si Juha leuwih ti heula aing rek modaran heula eta mangkluk nu jadi anakna hayang nyaho sia. Cacap nyarita kitu gereyem nini cengkir ngagereyem deui mapatkeun jang jawokan pangwisayana ditujukeun ka Jangsena muridna mama ajengan Sodikin teu kagok nini cengkir harita metakeun ilmu panleuh tingkat anu puncak sabab mahena sadar jalma nu rek dijadikeun korbanna harita lain jalma sabongbrong kocapkeun ayeuna di tempat sejen dina waktu nu sarua tepatna di imahna Mang Juha nu aya di lembur Cikopo kabeneran Jangsena masih keneh aya di imah kolotna angkeuhan teh rek isukan mulang ka lemburna harita wanci geus nyedak kawanci bedug subuh Jangsena oge geus hudang dina sarena ongkohanan da teu pati sare manehna mah paling ukur sajam sarena teh sapeupeting teu waleh Jangsena wiridan jeung ngalaksanakeun salat-salat sunnah di antarana salat sunat hajat jeung salat sunnah anu liana Jangsena memang geus ngabogaan pirasat tisaprak manehna ngabebaskeun lelembutan bapana anu ditalikung ku nini cengkir manehna yakin yen nini cengkir moal ngantepeun kitu bae pasti kajadian eta ya buntutna dina subuh eta bener pisan sangkaan Jangsena teh subuh eta di mana nini cengkir rek ngirimkeun teluh ganggaungna ka dirina ku kahebatan jeung kaahengan mustika Panggedam Sukma anu geus ngahiji jeung dirina Jangsena bisa ngarasakeun waktu eta bakal anu datang anu rek nyilakakeun ka dirina oge rek nyilakakeun ka bapana aing kudu waspada tur ati-ati sabab nurutkeun pirasat penting ieu bakal aya kiriman kasakit ka diri aing jeung ka bapa aing
malah teu mustahil bakal ngarah nyawa. Ya Allah Gusti, mugi-mugi Gusti nang tayungan ka diri abdi sareng ka kulawargi abdi. Mudah-mudahan Gusti sing nyegah tina niat jahatna jalmi anu bade deleka ka abdi sareng keluargi abdi. Kitu gerentes hatena Jangsena. Hatena teu petot-petot naneda kanu makawasa, mumuntang kanu Maha Agung. Sangkan diselamatkeun tina sagala mara bahaya anu ngancam ka diri katut kulawargana. Set harita Jangsena ngarapatkeun kadua sukuna dina posisi sila sinuku tunggal. Kadua panona dipereumkeun, kadua leungeunna ditamprakeun luhureun pingping. Batina mantang muntang tulung ka Hyang Agung ngaliwatan mustika nu sacara kasarna keur dicekelan ku leungeun katuhuna. Selang sabaraha waktu gelebug kuprak harita aya sora angin ngagelebug dak dumbadakan tarik ngagelebug kadenge eta angin nembrag kana panto tukang. Kadenge oge aya sora anu ngaguluprak di palebah rohangan dapur. Tapi Jangsena henteu kapangaruhan ku sora-sora model kitu. Batina tetep mantang, dirina ngarasa yakin pitulung Gusti pasti bakal datang pikeunang tayungan dirina tina serangan jalma jahat anu rek ngirimkeun warjit pangwisaya. Beulesat kaharepeun Jangsena aya hiji cahaya beureum ngabelesat. Katenjo eta cahaya beureum teh ngagebur hurung dina wujud bulu dan seuneu anu ngabebelah. Teu jauh beda seperti banaspati. Hawa di jero eta kamar dak dumadakan jadi panas ngaheab bayeung yang karasana. Beuki lila panasna beuki newewet. Karasana kana awak teu beda jeung direrab kuruhak durukan. Tapi Jangsena tetep tagen teu usik ti tempatna. Bareng jeung kitu beulesat tina embun-embunan Jangsena kaluar cahaya bodas nyacas. Wujudna eta cahaya nu kaluar tina embun-embunan Jangsena mangrupakeun pedang panjang anu kabulen ku haseup ipis. Siet eta pedang bodas teh nyamber kana gulungan seuneu. Tapi beulesat gulungan seuneu ngabelesat ngumbul ka luhur nobros ka langit kamar. Tapi da henteu tobros para nama jika nu ngeplos. Da memangna lain jirim kasar eta gulungan seuneu teh. Geus pasti bisa nembus kana barang naon wae teu kudu ngaliwatan lawang. Sawatara eta pedang bodas anu bodas nyacas oge langsung ngabelesat ngudag gulungan seuneu anu geus aya di luhur. Anu antukna ger wae. Dua kekuatan antara gulungan seuneu ciciptaan ini cengkir anu rek ngarah patina Jangsena jeung pedang bodas nyacas jelemaan tina mustika panggendam sukmana Jangsena diaradu di luhur. Pangaruhna kasakur pangeusir lembur nu harita geus mimiti harudang. Kadenge sora angin ngaguruh diselang ku sora guludug anu pating jeleger. Puguh matak aneh dina wanci kitu. Wanci subuh nu harita bulan oge masih marak bakcaang make jeung aya guludug sagala. Anu pamustunganana beuledak culuger cegur wus. Sabaraha kali pedang bodas nyacas nu kaluar tina embun-embunan Jangsena sabaraha kali nyamber kana gulungan seuneunan ini cengkir. Akhirna las eta buludan seuneu teh ngaleungit ngiles teuing ka manajigna. Tayohna mah teu mampuheun ngayonan kahebatan pedang bodas jalmaan mustika panggendam sukmana Jangsena. Ari geus kitu mah kayaan teh biasa deui jiga tadi. Langit oge caang deui. Angin nu tadi ngaguru geus teu kadenge deui.
sedangkan harita Jangsena anu keur sila di kamarna nya panona beunta sabada karasa aya nu nyelecep tiis mubus asup kana embun-embunanana nu tayalian nyatana pedang jelmaan tina mustika panggenam sukma anu geus bisa ngelehkeun tur ngusir kiriman wisaya atawa ganggaungna Nini Cengkir. Alhamdulillah Gusti, ayeuna abdi sareng kulawargi abdi parantos disalametkeun tina naon rupi ancaman ti jalmi anu niat deleka ka diri abdi miwah kulawarga abdi. Cek Jangsena ngagarendeng muji syukur nganuhunkeun kana welas asihna pangeran. Nyatana Allah Azza wa Jalla anu geus nurunkeun pitulung ngaliwatan syariat mustika panggenam sukma anu geus ngancik ngahiji miraga sukma dina dirina. Ayeuna urang balik deui kakayaan di tempatna Nini Cengkir. Harita kadenge kahareupeun Nini Cengkir aya sora anu ngagubrak. Barang Nini Cengkir beuntak tina peureumna katenjong. Di hareupeunna hiji jirim jangkung gede, huluna botak tapi aya tandukan. Awakna buligir teu di baju. Ukur make cawat wae bungkul. Beteungna bureut teu budayut jiga beteung kebo. Gegag, gegag, gegag. Eta makhluk teh ngagegag leumpang ngadeukeutan ka Nini Cengkir. Geus deukeut pok eta makhluk teh nyarita soalna semu berat jeung rada ngosom. Ngaing teu sanggup ngabinasa jalma nu dina dirina geus gancikeun ku mustika panggendam sukma Cengkir. Kalakah ngaing nu meh-mehan binasa sia ku sia we kaitu podaranana mongtong nitah ka gaing deuleu Cengkir. Cek eta makhluk jiga nu teu sieuneun ku Nini Cengkir teh da memang lain patalukanana Nini Cengkir eta makhlukna. Aing oge apal deuleu eta manusia teh sing horeng geus ngawaris mustika panggendam sukma nu keur waktu baheulana eta pusaka teh milikna si Sodikin. Paingan waktu harita bet aya si Sodikin anu nembongan nalika aing meleng ngeunaan saha-sahana mangkluk anu nelasi sena teh nyakeun bae ari sia geus ngarasa teu sanggup mah kalaginggi jowe ayeuna mah geura mantau ka tempat sia kalaginggi. Cek Nini Cengkir bari mencerong kana beungeut eta makhluk anu katelah kalaginggi. Teu bisa gitu deuleu nini beot. Ngaing muarek mulang lamun ngaing acan nguyup gede manusia deuleu. Ulantaran manusia nu tadi narik dibinasa ku ngaing teu bisa. Wayahna sia nu kudu dibinasa ku ngaing minangka gagantina sia nini beot. Gagabah sia kalaginggi campelak ilaing kurang ajar pisan sia. Lain aing anu kudu dihakan ku sia minangka keur ganti nama deuleu. Sabab aing oge dharma ngajalankeun panita batur. Tuh, lamun sia hayang keur ganti nama si Kisam, si Mardisa manusana. Kop hakan ku sia jeung sia kalaginggi. Cek Nini Cengkir, tungtung nama jadi marabkeun juragan Mardisa sampikeun gagantina. Geus puguh ngadenge kitu ti Nini Cengkir mah les we. Eta jirim anu tadi disebut kalaginggi ku Nini Cengkir teh ngilas ti hareupeun Nini Cengkir. Rek ngadatangan ka imahna juragan Mardisa pikeun diala nyawana
minangka gegentina Jangsena. Dasar jurig teu gablek cedok. Sangeunana pisan make jeung hayang uyup getih aing. Mun dek oge si Kisam anu nitah aing. Paduli teuing najan modar oge si Kisam mah. Temelang teu nineung teuing aing mah deuleu. Awas ya Sena. Hiji waktu aing bakal nyieun balitungan jeung sia. Sia ti meti ayeuna geus jadi musuh kabuyutan aing. Awas ya Sena. Cek Nini cangkir. Tungtung nama jadi ngunek-ngunek. Boga tekad hayang ngarah patina Sena. Isuk jeganing geto. Para wargi sadayana. Waktu teu karasa nyerelekna. Caturkeun di tempat sejen. Isuk-isuk kene urang lembur Cibeet geus guyur. Sabab tadi subuh ngadarenge sorakoh kol anu ditihtirkeun ti gardu ronda. Anu ngabewarakeun yen warga lembur Cibeet aya anu ninggalkeun alam pawenangan. Ari nu maotna teh taya lian ti jalema pangjegudna di lembur eta. Nyatana Juragan Mardisam. Geus jelas pasti maotna Juragan Mardisam teh alatan dibinasa ku si Kalaginggi. Makhluk anu keur peuting tadi gagal ngabinasa Jangsena teh. Beja ngeunaan maotna Juragan Mardisam teh nepi oge ka lembur Cikopo. Nyatana lemburna Mang Juha. Da puguh teu jauh jarakna oge. Jabati kitu da geus arapaleun sakabe urang lembur Cikopo oge ka Juragan Mardisam. Geus pada apal kana kasombongan jeung ka telengesanana. Mata kadenge maot teh jiga teu pati hayang ngucapkeun bela sungkawa. Mun kongang mah kalah aratoh jeung mupuas we meureun nu aya. Samalah Mang Juha jeung Birum katut Jangsena jeung Darga oge ngadenge jeung nyarahueun kana eta beja. Malahan Jangsena jeung Mang Juha mah mariluan ka astana mantuan ngagali kuburan. Sanajan marahena apal boh Mang Juha pon kitu di Jangsena. Nyaeta Juragan Mardisam teh nyatana jalma nu salila ieu geus ngawisaya ka dirina nya ka Mang Juha. Pikeun anu saterusna sanggeus nu jadi bapana cager tina sagarupa kasakit anu dilantarankeun ku pangwisayana Juragan Mardisam. Sarta nu boga lampahna geus meunang wawales alatan lampah jahatna. Jangsena akhirna amitan ka indung bapana sajarek mulang ka lembur pamajikanana. Darga oge nya kitu sarua. Poe eta amitan kadua kolotna rek mulang ka lemburna. Para wargi sadayana. Menit anu paciwit-ciwit, jam anu paantai-antai, poe anu pageye-geye, ditumbuk ku minggu anu pa ungku-ungku. Diselang ku bulan anu paantai-antai, teu karasa geus 10 tahun lilana ti saprak kajadian harita. Ayeuna urang tinggalkeun heula carita ngeunaan Jangsena jeung indung bapana. Kecapkeun di hiji tempat. Harita teh kira wanci pasosore. Kayan langit bengras, taya tanda-tanda pihujaneun. Mega bodas pantai-antai nyingraikeun haseup hideung anu ngagulung luhureunana. Kapinis walet pating belesat hariber pasusul-susul di luhureun lembur. Kocapkeun saurang lalaki tengah tubuh katempo keur diuk ditepas hareupeun imah. Bari melenyun ududun kagung. Dedeganana jangkung langkoyang, buukna jabrig samat bujur. Beungeutna dekok jiga tangkorak. Ari papakeanana
hideung-hideung. Kampretna hideung, celanana oge hideung. Sirahna make didukui samak anu geus rarawing. Kumis jeung janggot sarta godegna meuni rabok. Matak sawan budak anu nempo. Eta kolot lalaki teh katalahna Bahwirya. Manehna geus lila hirup nyorangan. Ngadon bubuara di eta lembur. Imahna oge mencil pajauh jeung imah-imah nu sejena. Ongkohana da ukur aya sabaraha imah di eta lembur teh. Moal leuwih ti 10 suhunan jigana mah. Sabenerna Bahwirya ngabogan anak jeung pamajikan. Tapi henteu di lembur eta caricingna anak jeung pamajikan Bahwirya. Ayana di lembur anu pernahna tepati jauh ti lembur eta. Bahwirya ngahaja misahkeun diri ti kulawargana. Ari sabab manehna mah saumur-umur resep ngulik-ngulik pangarti jeung ilmu-ilmu aneh anu arang langka dipiboga ku jalma reha. Ari kulawargana Juragan Bahwirya nyaeta anak pamajikanana henteu bisa ngahalang-halang kana naon rupa karesep tekad tujuan hirup nu jadi salakina geus dipilih. Teu karasa harita wanci geus nyedek ka sareupna. Tongeret kadenge reang di sarada patembalan jeung baturna. Di tengah lembur kadenge sora awewe kolot anu keur kurkuran nyalukan hayam piaranana. Tapi nalika Bahwirya keur anteng-anteng ngalamun bari melenyun ududun kaum, atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.